Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal fi umurin anu tetep pasal dina mertelakeun pirang-pirang perkara takhalafa anu ngabedaan piha dina itu umur saha almar'atu awewe ar-rajula kalalaki fi sholati dina sholat. Wadakaro jeung nutur sal musonipu musonip dalika kana itu umur fi qaulihi dina dawuhan musonip lapad wal mar'atu jeung ari mar'ah awewe takhalafa eta nyulayaan atawa ngabedaan ieu mar'ah ar-rajula kalalaki fi khamsati asya'a dina 5 pirang-pirang perkara. Parrojulu maka ari rojul lalaki yujapi eta ngarenggangkeun ieu rojul ayarfa'u tegasna ngangkatkeun rojul mirfaqaihi kana dua sikuna rojul anjan baihi tina dua gigirna rojul wa yukilu jeung ngangkatkeun itu rojul ayurpi'u tegasna ngangkatkeun rojul batnahu kana beuteungna rojul anpah daihi tina dua pingpingna rojul pirruku'i dina waktu ruku was sujudi jeung sujud. Wa yajharu jeung narikeun rojul fi maudhi'il jahri dina tempat tarik. Wa taqaddama jeung geus ti heula naon bayanuhu pertelaan itu jahru fi maudhi'ihi dina tempatna itu jahru. Wa idza naba jeung di mana-mana ngelingan hu karojul ay asoba tegasna ngeunaan hu karojul naon sayun hiji perkara fi sholatina salat sabbaha tah maca tasbih rojul payaqulu maka maca rojul kana lapad subhanallah biqasdid dikri kalawan ngamaksud dikir pakot tungkul aw ma'al i'lami atawa sarta maksud ngabejaan aw atlaqo atawa ngamutlakeun ieu rojul lam tabtul tah teu batal naon salatu salatna rojul awil i'lamu atawa maksud merebeja pakot wungkul batolat tah batal itu sholatuhu. Paslun fi umurin ieu teh rek mertelakeun masalah ngabedaanana awewe kalalaki dina keur salat. Aya 5 bedana antara lalaki jeung awewe dina nalika keur salat. Nu dimaksud awewe atawa lalaki di dieu teu masalah gede jeung leutikna nya. Tingali sarahna geura panghandapna pisan aya pal muradu bil mar'ah. Eta pal muradu ari anu dimaksud bil mar'ati ku mar'ah al ungsa eta awewe walau sogiratan jeung najan eta leutik. Wa bir rajuli jeung ari nu dimaksud ku rajul az-zakaru eta lalaki walau sogiron jeung najan eta leutik keneh.
Wa asnada jeung nyarandekeun musannif al mukhalifata kana nyulayaan laha ka itu mar'ah manakulan sarta saestuna saban-saban sahiji mukhalifun eta ngabedaan lil akhari ka anu sejena li syarafir rajuli karna mulia na lalaki alaiha ngelehkeun itu mar'ah. Terus kahanap 5 jajar kahanap dina qauluhu wal mar'atu takhalafa rajul aya halatas shalah tegasna na tingkah shalah kama seperti perkara nabaha anu ngelingan musannif ngelingan alaikana ma syarih sabikon bari ti heula biqoli kalawan dawahan syarih bis sholati dina lapad salat wa takhalafa jeung nyulayaan mar'ah hu karojul aidon deui pisaumi dina puasa haitsu la tasumu dina sakira-kira teu puasa mar'ah fil haidi dina keur haid wan nifasi jeung keur nifas wa fil haji jeung dina keur haji haitsu yajibu sakira-kira wajib alaya ka mar'ah naon tagtiyatu ra'siha nutupan sirahna mar'ah wa kaspu wajhiha jeung ngabukakeun beungeutna mar'ah wala takhalafa jeung teu nyulayaan mar'ah karojul fi zakati dina zakat listiwa'ir rajuli karna narima papakna rajul narima sarwa wal mar'ati jeung awewe piha dina itu zakat ila ghairi dalika nepi kalian itu takhalafahu minal ahkami nyatana tina pirang-pirang hukum. Cek tadi ngabedaan awe ka laki teh sabaraha? 5. Nomor kahiji parrajulu yujapi nu kahiji lalaki kudu ngangkatkeun kana dua sikuna dina waktu ruku jeung sujud ngangkatkeun atawa ngarenggangkeun ngan ngarenggangkeun soteh atawa ngangkatkeun dua siku lamun si lalakina salatna nutupan orat tapi lamun salatna teu nutupan orat mah eta mah rapetkeun domu kumpulkeun tingalina qauluhu yujapi hanapeun nu tadi 6 jajar 7 jajar 5 jajar tinu tadi di logat ai ingkana lamun bukti tu rajul satiron eta anu nutupan li auratihi kana auratna rajul wa illa jeung lamun henteu itu ingkana satiron domma tah ngumpulkeun rajul ba'dahu kana sawarehna rajul ila ba'din kana sawarehna deui kal mar'ati sapertikeun awewe walau fil khalwati jeung najan dina nyepen. Qauluhu yurfi'u tafsirul lajim wal aula ayakula wal aula jeung ari nu leuwih utama yakula eta yen ngucap syarih kana lapad yubaidu ngajauhkeun rajul li annal mujafata muhafata karna saestuna muhafah al mubadatu eta ngajauhan wa yuqalu jeung dicaritakeun naon lapad ingda pulanin japwatun ingda pulanin eta tetep disipulan japwatun ari jauh aya ba'uda tegasna jauh. Jadi yarfa'u anu tadi eta teh makna nama jauh. Terus kahanapna aya wayukilu 4 jajar kahanapna bidaumi harfil mudharaati kalawan domah huruf mudharaahna dibaca yu li annahu karna saestuna itu yukilu mudhariun eta fi'il mudhari'u aqalla eta fi'il mudhari lapad aqalla bi makna rafa'a kalawan makna rafa'a
Jadi hartina ngangkatkeun atawa luhur. Yuqalu dicaritakeun naon lafad aqalla asy-syai'. Aqalla ngangkatkeun jalma asy-syai'a kana hiji perkara. Yuqillu ngangkatkeun jalma hu kana itu se. Jadi yuqillu di dinya mah hartina ngangkatkeun. Tuluy nyulayaan nu kadua si lalaki tarik sorana dina salat anu sunat tarik, dina salat anu sunat jahar pikeun imam jeung anu salat namun parid. Ari awewe mah ulah naon, ulah tarik bacaanana kaliwat samemeh eta heula nu tadi wa yuqillu yurfi'u batnahu. Jadi lalaki kudu naon, ngangkatkeun kana beuteungna tina puhu pingping dina nalika ruku jeung sujud. Jadi diangkatkeun si beuteungna, jauhkeun lalaki mah. Tingali sarahna tuluykeun nu tadi. Wa qauluhu ay yurfi'u batnahu an pahdaihi ay li annahu karna saestuna itu rafu an satu eta leuwih nanginaskeun lil ibadati kana ibadah wa adu jeung leuwih ngajauhkeun an hayatil kusala tina tingkah pirang-pirang jalma anu kardul. Wa ablagu jeung leuwih ngabangetkeun pitam kinil jabhati dina ngongangkeunna tarang wal anfi jeung irung min mahali sujudi tina tempatna sujud. Jadi nalika keur sujud si lalaki mah angkat beuteungna ngen, ulah ngadeprek. Tah kakarek ayeuna naon? Wa yajharu fi maudhi'i jahri. Si lalaki mah sorana kudu ditarikeun dina salat anu sunat naon? Jahar. Seperti salat maghrib, subuh, isya dina rakaat anu kahiji jeung kadua. Tuluy deui wa idanaba hu tuluy di mana-mana poho maka keur lalaki mah ngelinganana ka imam teh ku maca subhanallah. Tapi kade macana kudu ngamaksud dikir jeung ngamaksud ngabejaan. Maka lamun maca subhanallah niatna ngabejaan wungkul eta mah matak batal kana salatna. Ningali sarahna dina qauluhu wa idanaba. Ya wah. Sawaun sarua bae kana bukti itu syai'un mubahan eta dimenangkeun ka idnihi saperti mere idin na jalma piduhulid dari dina asub ka imah lil musta'dini pikeun jalma anu mere idin alaihi ka jalma eta dimenangkeun mubah eta mah. Aw manduban atawa eta disunatkeun katan bihi imamihi saperti ngelinganana jalma ida saha di mana-mana poho imam eta oge ulah kuduna niat naon, niat dikir jeung niat ngabejaan, ulah niat ngabejaan nungkul. Awajiban atawa eta wajib ka indari a'ma saperti nyingsieunan atawa ngabejaan nyingsieunan jalma anu lolong aw nahwihi atawa saumpamana itu a'ma kagopilin saperti jalma anu poho
minal wuku'i tina tumiba fi mahlakin dina tempat ruksak. Fa in lam yahsul maka lamun teu hasil itu ingdar illa bil kalami kajaba ku omongan awil fi'li atau kepagawean al mubtili anu ngabatalkeun wajaba tah wajib itu ingdar wajaba tah wajib itu kalam awil fi'li punten sanes kana ingdar wajaba tah wajib itu kalam awil fi'li wa tabtulu jeung batal bihi ku sabab itu kalam naon as-shalatu salat alal asohi mungguh kawal asoh aw haraman atawa eta haram katan bihin seperti ngelingan ala qatli insanin kana ngabunuh manusia udwanan kalawan nganiaya dolim aw makruhan atawa eta makruh katan bihi seperti ngelingan ala nadri kana ningali ila syai'in kana hiji perkara yukrohu dimakruhkeun naon an-nadru ningali ilaihi kana itu se kana pe dua jajar wa yusanu aya yusanu disunatkeun naon atasbihu maca tasbih lirojuli pikeun lalaki wa tasbiku jeung disunatkeun keprok lil mar'ati pikeun mar'ah pikeun awewe. Terus ka hanap aya jajaran kadua ti hanap wa inna ma tasbiku jeung pastina ari keprok linisai eta tetep pikeun awewe palau sopako maka lamun keprok saha rajulu rajul wasabahat jeung maca tasbih sahal mar'atu awewe kana tah bukti itu innama tasbiqu lin nisaileh khilafal aula eta nyulayaan kautamaan limukhalapatihima karena nyulayaanna itu rajul jeung mar'ah as-sunnata kana sunnah wala yukrahu jeung teu dimakruhkeun itu fi'luhuma teh tasbik lin nisa sabah tasbik jeung non sabaha. Jadi lalaki mah lamun ngabejaan teh maca subhanallah bari ngamaksudna naon dik henteu tingali halaman 174 subhanallah biqasdid dikri pakot. Jadi mau maca subhanallah nanti ngamaksud dikir wungkul aw mal ilami atawa bari ngabejaan. Jadi niat nanti dikir jeung ngabejaan atawa ngamutlakeun teh berarti naon teu nganiatan dikir teu nganiatan ngabejaan tah gambaran kitu lam tabtul salatuhu maka salatna teh naon teu batal ngan lamun maca subhanallahna al-iqlamu pakot niatna mere beja wungkul maka eta mah batal naonna salatna. Wa auratur rajuli jeung ari aurat lalaki ma eta perkara baina suratihi anu tetep ma antara bujilna ieu rajul wa rukbatihi jeung tuurna rajul amahuma anapun ari datna itu surah jeung rukbah datna surah jeung rukbah palaisa tah eta lain ieu surah jeung rukbah minal aurati eta tetep tina aurat wala jeung lain wala jeung lain aurat naon ma perkara pauqahuma anu tetep ma saluhureun itu surah wa rukbah. Bismillahirrahmanirrahim. Auratul rajuli syar'a bi'auratil laki ma idza fakara baina suratihi wa tatuna antara bujal rajul wa rukbatihi
Masih keneh perbedaan antara lalaki jeung awewe. Eta dina masalah orat. Orat talaki mah eta teh perkara anu aya antara bujal jeung tuur. Kumaha ari datna bujal jeung datna tuur? Maka datna bujal jeung datna tuur mah eta lain orat. Ngan wajib dinaonan? Wajib ditutupanana. Tuluy dina cara nutupan oratna ge maka eta si lalaki kudu ngaleuwihan tina batas bujal jeung batas tuur supaya naon? Supaya leuwih nyata nutupan oratna. Qauluhu ma baina surati wa rukbatihi aya teh. Aya pinahwi sholati tegasna dina saumpama salat. Ka tawafi saperti tawaf. Wa kadzalika jeung nya kitu deui nahwi shalah ingdar rajuli deukeuteun pirang-pirang lalaki wa ingdan nisa'i jeung deukeuteun awewe al maharimi pirang-pirang anu muhrim. Jadi rek deukeuteun rajul atau deukeuteun awewe asal anu mahram maka oratna teh antara bujal jeung tuur. Wa amma ingdan nisa'i jeung anapun deukeuteun pirang-pirang awewe al ajanibi pirang-pirang anu deungeun-deungeun fa auratuhu maka ari oratna rajul jami'u badanihi eta sakabeh awakna rajul wa fil khalwati jeung dina waktu nyepen as-sau'atani eta kubul jeung dubur fakot wungkul. Jadi orat talaki deukeuteun awewe anu lain mahram mah sakabeh awaknya. Kama taqaddama qauluhu amahuma ay as-surah. Ay as-suratu tegasna bujal waruk batu jeung tuur. Wa qauluhu ari dawuhan sarih lapad palaisa minal aurat lakin yajibu tetapi wajib naon satru juz'in nutupan hiji juj min huma tina itu surah wa rukbah liat tahaqqaqa supaya narima nyata yakin pasti naon satrul aurati nutupan aurat min babi ma tina babna perkara layatimu anu henteu sampurna naon al wajibu anu wajib illa bihi kajaba kalawan ma fahuwa makaritu ma wajibun eta anu wajib. Jadi lamun si tuurna ditutupan, si bujalna ditutupan, maka bakal yakin gitu. Wal mar'atu jeung ari awewe takhalafa eta ngabedaan ieu mar'ah ar-rajula kalalaki fil khamsati dina 5 perkara. Al-madkurati anu dicaritakeun. Fa innaha maka saesuna itu mar'ah tadumu eta ngumpulkeun ieu mar'ah ba'doha kana sawarehna itu khamsah ila ba'din kana sawarehna deui. Patul siku maka ngantelkeun itu mar'ah batnaha kana beteungna itu mar'ah bipah daiha kana pingping duana itu mar'ah fi rukuiha dina rukuna itu mar'ah wa sujudiha jeung dina sujudna mar'ah wa tuhfidu jeung ngalaunkeun itu mar'ah sautaha kana sorana mar'ah in salat lamun salat itu mar'ah bi hadrati rijali dihareupeun pirang-pirang lalaki al ajanibi anu deungeun-deungeun kabeh. Pa in salat maka lamun salat itu mar'ah mun paridatan barina nyorangan anhum jauh ti itu rijal jaharat tah narikeun itu mar'ah awewe ngabedaan kalalaki dina 5 perkara sabalik nu tadi we kahiji
awewe kudu ngumpulkeun kana sawareh awakna dina waktu ruku jeung sujud. Maka leungeunna si awewe kudu diadekeun kana pinggiran badan dina ruku jeung sujud. Antel tuluy si awewe mah ulah ngarenggangkeun kana beteungna tina puhu pingping dina nalika ruku jeung sujud. Berarti awewe nalika ruku jeung sujud kudu ngantelkeun atawa ngarapetkeun antara beuteung jeung puhu pingping. Tuluy deui si awewe mah kudu ngalaunkeun sora lamun salatna dihareupeun pirang-pirang lalaki anu deungeun-deungeun. Anapun lamun salatna sorangan di imah sorangan pek we eta manarikeun dina tempat salat anu sunat ditarikeun sapertikeun rakaat kahiji rakaat kadua magrib jeung isya tuluy dina salat subuh. Ningali sarahna dina qauluhu wa tuhfidu sautaha. Jajaran ke-12 dihanap. Bihaisu la yasma'u tegasna kalawan sakira-kira ulah ngadenge ha kaitu mar'ah saha manjalma salat nu salat ieu mar'ah bihadrotiman di hareupeun jalma minar rijali nyatana ti pirang-pirang lalaki al ajanibi pirang-pirang anu deungeun-deungeun dab'an karena nolak lil fitnati kana fitnah wa ing kana jeung lamun bukti naon al asohu anu leuwih soheh anna sautaha eta saestuna sorana itu mar'ah laisa eta lain ieu saot bi auratin eta aurat. Palayah rumu maka teu haram naon sima'u sautil mar'ati ngadengena sora awewe walau mugon niatan jeung najan eta artis tukang ngalagu illa ingda khaufil fitnah kajaba dina nalika sieuna aya fitnah biangkana ku sapertieun bukti kalakuan lauh tala lamun narima nyepi saha rajulu lalaki biha kalon itu mar'ah lawaqa'a tah yakin tumiba bainahuma antara rajul jeung mar'ah naon muharramun anu diharamkeun wa idanaba jeung di mana-mana ngeunaan atawa mepelingan ha kaitu mar'ah di mana-mana ngeunaan ha kaitu mar'ah naon sayun perkara fi sholati dina salat sopikot tah keprok ieu mar'ah bidorbi batnil yamini ku neungeulkeun dampal leungeun anu katuhu ala dohri simali kana tonggong leungeun anu kenca palau dorobat maka lamun neungeulkeun mar'ah batnan kana dampal leungeun bibatnin dampal leungeun katuhu bibatnin kana dampal leungeun anu kenca bikosdil la'bi kalawan maksud heureuy walau qalilan jeung najan eta saeutik ma'a ilmi tahrimi sarta nyaho kana haramna batolat tah batal naon salatuha salatna itu mar'ah wal hunsa jeung ari wandu kal mar'ati eta saperti awewe. Di mana-mana si awewe ngabejaan dina salat maka ngabejaan teh kudu ku keprok. Cara keprokna teungeulkeun dampal leungeun anu katuhu kana tonggong leungeun anu kenca malah banci oge si wandu kudu sapertikeun awewe dina pada lamun ngabejaan ka imam teh kudu keprok lain maca subhanallah. Sarahna jajaran ka hiji ti luhur
Wala tabtulu jeung teu batal naon as-shalatu salat bitasbiki kalawan keprok walau biqasdil i'lami jeung najan kalawan mere beja wungkul walau minarijali jeung najan ti lalaki alal mu'tamad bihilapi tasbihi kalawan beda maca tasbih biqasdil i'lam kalawan maksud mere beja wungkul painahu maka saestuna itu tasbih biqasdil i'lam yubtilu eta ngabatalkeun ieu tasbih biqasdil i'lam as-sholata kana salat wal parku jeung ari bedana anna tasbiha eta saestuna maca tasbih lafdun eta ucapan yasluhu anu pantes ieu lafdun liqasdi dikri kana maksud dikir wa tasbiku jeung ari tasbik keprok fi'lun eta pagawean la yasluhu anu teu pantes ieu fi'lu lahu kana itu qasdi dikri wa jami'u badanil mar'ati jeung ari sakabeh awak awewe al hurrati anu merdeka auratun eta orat illa wajhaha kajaba beungeutna ieu mar'ah wa kapaiha jeung dua dampaleungeun mar'ah wa hazihi jeung ari auratuha eta auratna ieu mar'ah fi sholatina salat amma kharija sholati anapun dina luareun salat pauratuha maka ari auratna itu mar'ah jami'ul badani eta sakabehna awak wal amatu jeung ari amat karijali eta tetep saperti auratna lalaki patakunu maka bukti naon auratuha auratna amat ma eta perkara baina suratiha anu tetep ma antara bujalna ieu amat waruk batiha jeung tuurna dua tuurna ieu amat sakabeh badan awewe dina salat eta teh orat kecuali beungeut jeung dampaleungeun sarta tonggong leungeunna kumaha lamun di luar salat maka di luar salat mah oratna awewe sakabeh awakna termasuk beungeut jeung dampaleungeunna tingali sarahna tengah-tengah wa jami'u badanil mar'ati ay hatta batina qadamaiha tegasna nepi ka jero dua dampal keneungna ieu mar'ah alal mu'tamad tingali sarahna jajaran kasalapan ti hanap qauluhu ila wajha wa kapaiha min ru'usil asobi tegasna tina pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramo ilal qau'aini nepi ka pigelang dua dohron dina tonggongna wabatnan jeung dampalna liqouli ta'ala wala yubdina jeung ulah ngadohirkeun itu nisa jinatahunna kana papaesna itu nisa ila doharo kajaba perkara ila doharo kajaba anu dohir ieu ma minha tina itu jinah wa huwa jeung ari itu ma mufassirun eta ditafsiran bil wajhi ku beungeut wal kafaini jeung dua dampaleungeun terus kahanap qauluhu amma kharija salat pauratuha jami'ul badani ay ing darijali tegasna deukeuteun pirang-pirang lalaki al ajanibi anu deungeun-deungeun wa amma ing dan nisai jeung anapun deukeuteun pirang-pirang awewe al muslimati anu islam anu muslimah awi rijali atawa pirang-pirang lalaki al maharimi pirang-pirang anu mahram pauratuha makari oratna itu mar'ah ma eta perkara baina surati anu tetep antara bujal warukbati jeung tuur wa kada jeung nya kitu deui ma baina surah warukbah firruhul wati dina waktu nyepen wa auratuha jeung ari oratna mar'ah ing dan nisa'i deukeuteun awewe al kafirati pirang-pirang anu kafir ma eta perkara ada anu ngalianan ieu ma kana perkara yabdu anu dohir ieu ma ing dal mihnati dina nalika laladen kama taqaddama sakitu